Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Abi Sofia Nurul Aini di kelas 10 IPS 5 bade ngadugikeun sakedik dongeng anu mangjudul Si Kabayan Nyapih Nu Parasea. Dina hiji lembur aya nu hajat, saenggeus ondangan bubar. Aya keneh jelema nu keur parasea. Maranehna marebutkeun bakakak hayam. Nu limaan teh nyaeta lurah, pamajikanna, dua anakna jeung katua kampung. Keur parasea kitu, laroe si Kabayan teh datang. Terus Pak Lurah ngomong, "Tah aya si Kabayan. Kabayan pangabagikeun ieu bakakak jang limaan, tapi kudu adilnya." Si Kabayan nembalan, "Hade ari percaya ka kuring mah cek bakakakna teh dicekel ku si Kabayan." Si Kabayan nyinghareup ka Lurah. Bari mikeun huluna, "Tah kudu ditampinya Pak Lurah, kan Pak Lurah teh kapala." Terus malih ka Nyi Lurah bari ngomong, "Nyi Lurah ieu kudu ditarima tunggirna, da di mana-mana ge Nyi Lurah mah nuturkeun nu di luhur nyaeta Pak Lurah." Terus si Kabayan mikeun dua cekerna ka katua kampung bari ngomong, "Tah katua kampung mah cekerna da sok ungkag ingkik dititahan ku Pak Lurah." Bari sok dibikeun cekerna teh. Nu terakhir dibikeun jangjangna ka anak ketua lurah hiji sewang. Pajarkeun teh ameh lalampah ari geus gedena. Nah ayeuna sesa tinggal awakna gulutak-gulutuk. Terus si Kabayan ngomong, "Tah tinggal awakna gulutak-gulutuk nu teu walakaya, nu teu bisa menta, nu teu bisa ingkah. Apa nu kitu mah mun jelema mah jelema bodoh. Ari jelema bodoh teh kan kuring. Jadi ieu mah bagian kuring anu bodoh." Bari ngomong kitu, leos we si Kabayan teh mawa awak hayam bakakak nu dibungkus ku daun cau. Ceuk si Kabayan dina jero hatena teh, "Mun unggal poe aya nu parebut bakakak teh, meureun aing wareg." Nu limaan bati olohok we ningali si Kabayan. Ngaleos we si Kabayan teh. Sakitu wae dongeng nu tiasa ku Abi sampaikeun. Punten pami seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.